Keluarga interaktif ini biasanya hari Sabtu pagi hari, dan kita cukup tentatif waktunya karena hari Sabtu tidak setiap hari Sabtu pagi. Masjid ini juga hanya diisi oleh satu kajian karena ada berbagai kajian, termasuk nanti ada acara-acara yang sifatnya seremonial. Dan insya Allah karena permintaan jamaah yang tidak boleh libur kajian interaktif ini, maka ibu-ibu, bapak-bapak nanti fleksibel untuk mengikuti acara kajian keluarga interaktif. Dan alhamdulillah mungkin hari ini kita dapat slot hari Kamis. Mudah-mudahan nanti pada bulan November kita bisa dapat slot lagi di hari yang biasa saya isi di Trans Studio ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita akan membahas tentang proses, yaitu tentang kelahiran. Dan alhamdulillah saya pun menyampaikan tahniah karena kebetulan baru hari Senin kemarin saya mendapatkan cucu baru. Ya, baru Senin kemarin saya mendapatkan cucu yang kedua ya dari anak saya yang pertama. Jadi baru kemarin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, baru 3 hari 4 hari Bu. Ya, jadi masih seger, dan alhamdulillah cucu yang kedua saya lahir anak laki-laki. Jadi yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Janten usad ucu teh tos aki-aki. Ya. Margi unsuna tos 2. Dan satu anugerah yang Allah berikan kepada kita, yaitu bapak-bapak ibu-ibu, adalah kita tidak pernah terbayangkan bahwa ternyata hidup kita akan bertambah. Dan saya selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ada yang melanjutkan program kebaikan yang sudah kita jalani. Mata ngadoa ka Allah teh kieu Bu, ngadoa ka Allah teh mudah-mudahan aya turunan anu bisa melanjutkan amal soleh kita. Itu saja, kita tidak meminta apa-apa. Satu hari sebetulnya kalau kita membuat sebuah perhitungan, itu sebetulnya satu hari itu lebih banyak yang melahirkan daripada yang meninggal. Jadi sebetulnya mah Bu lamun meninggal karena komposisi jalmi loba keneh anu kaluar tibatan anu maot. Nang kusabab beritana aya nu maot wae, jadi siga weuh nu ngajuru ya teh. Padahal setiap hari itu yang melahirkan banyak. Malahan kalau ibu bapak baca sebuah data statistik, itu satu hari bisa 10.000 itu. 10.000 orang yang yang dia itu melahirkan. Kalau orang yang meninggal mungkin berapa? Kemarin saja 127 orang itu dalam satu hari, itu dalam satu waktu itu ributnya seluruh dunia. Padahal anu babar mah ieu teh sadinten teh Indonesia teh 10.000 itu. Tapi kenapa ya orang meninggal itu lebih rame dibandingkan dengan orang yang melahirkan? Mata kamari ge nuju usum Covid mah sebetulnya mah rame nama eta ku beritana. Padahal yang lebih banyak itu mungkin yang melahirkan. Jadi sursim kuring mah kieu kamari teh sebenarnya mah loba keneh nu positif hamil daripada positif Covid ya. Tapi karena beritanya selalu ada yang meninggal dunia, jadi inilah yang terjadi pada saat itu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, juga hadirin yang dimuliakan Allah, jadi salah satu hal yang harus kita pahami bahwa ternyata kelahiran manusia itu sudah dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfud. Ada kurang lebih 11 ayat tentang proses kelahiran di dalam Al-Quran. Ya, ada 11 ayat dalam Quran. Makanya kalau kita baca ayat-ayat Quran, kurang lebih ada 11 ayat oleh Allah diulang-ulang tentang kelahiran manusia. Dan ada salah satu yang fenomenal, yaitu diantaranya satu, ada bayi yang melahirkan lalu bisa bicara. Yaitu Allah simpan dalam Quran surat Al-Maidah, itu ketika kelahiran Nabi Isa. Ada lagi satu kelahiran yang fenomenal di dalam Quran, yaitu apa? Ketika Nabi Sulaiman, beliau memiliki 90 istri. Nabi Sulaiman kan istrinya 90 Bu. Karena pada saat itu belum ada syariat larangan menikah lebih dari 4, belum ada. 90 loh. Dan dia kemudian berdoa kepada Allah. Ketika berdoa yaitu atau begini, ya Allah katanya, wahai Tuhanku, aku akan berhubungan dengan 90 istriku malam ini, dan aku akan insya Allah akan lahir dari satu istri, satu anak katanya yang gagah yang akan membelamu.
Begitu, itu doa Nabi Sulaiman. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Nabi Sulaiman di luar dugaan, beliau berdoa itu akhirnya hanya satu istrinya yang melahirkan, itu pun anaknya cacat. Kemudian oleh Allah ditegur, Sulaiman, engkau terlalu takabur, meminta anak tidak menyebutkan insya Allah. Begitu. Jadi Nabi Sulaiman begini, aku akan berhubungan dengan 90 istriku katanya pada malam ini. Dan dari satu istri akan melahirkan satu anak yang akan membelamu ya Allah katanya. Ternyata di luar dugaan, ini Quran surat Sulaiman. Di dalam Quran itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan ternyata lahirlah seorang anak yang cacat, itu pun hanya dari satu istri. 90 ataupun 89 istrinya kemudian hampir semuanya tidak melahirkan anak. Kita akan pelajari ilmu itu. Ya, urang pelajari ilmu nu eta. Hiji mempelajari bagaimana lahirnya anak, kemudian yang kedua matak ulas omong-omongna. Budaknya rek keluar mah. Naon sababna jadi doa. Jadi doa. Makanya kemarin sudah kita bahas sebelumnya bahwa ternyata apa yang kita sampaikan kepada bayi yang ada dalam kandungan kita di usia 17, 18 dan 19 juga 20 minggu itu akan direkam oleh rahim dan diaminkan oleh malaikat di dalam rahim ibunya. Makanya saya mewanti-wanti nuju bobot di usia 17 minggu dugikeun ka 20 minggu hati-hati sabab ibu bapak nyarios naon wae diaminkeun ku malaikat. Diaminkeun ku malaikat. Ya. Berolu erok. Kade bu, budak lalaki mah gancang kaluarna, budak awewe mah beda. Hari ayeuna mah duanana gampil, non margina, margi ayeuna mah gampang, hoyong gancang duanana bisa dibesret. Hari kapungkur mah henteu. Karena anak laki-laki itu dia lebih cepat keluar, sedangkan anak perempuan itu dia lebih lambat. Emut keneh teu? Kapungkur nuju ngalahirkeun, emut keneh bu, budak lalaki jeung budak awewe. Ngahaja ku Allah dipohokeun bisi naon lamun inget wae eta teh engke moal hoyong orokan deui matak ngaju rumah ku Allah dihilapkeun dina Quran ge moal aya nu emut keneh. Makanya saya selalu nanya, ari disunatan jeung ngalahirkeun nyeri mana? Disunatan lalaki jeung ngalahirkeun nyeri mana? Lan kalau ibu yang ditanya, iya sakit ibu yang melahirkan, tapi kalau bapak yang ditanya cek bapak teh nyeri disunatan. Tapi ternyata kalau saya cek semuanya, ternyata bu masih sakit di sunatan. Naon sababna? Sabab bapak dugikeun ka ayeuna tara aya nu daek di sunatan 2 kali. Tapi anu ngalahirkeun mah tinggal di aya anu 8, aya nu 6, berarti nyeri keneh di sunatan. Mata kudu nyararaah ka salaki teh, nyeri di sunatanana ge. Nya. Nah, jadi ketika bayi lahir, begitu dia keluar, maka dia mengeluarkan frekuensi, yaitu Quran ataupun hadis mengatakan, berbagai riwayat menyatakan bahwa ada sebuah riwayat yang menyatakan waladatka ummuka bakian wal qaumu haulaka yadhakuna sururon. Dan ternyata begitu bayi lahir, dia menangis, tetapi orang-orang yang di sekitar bayi itu justru berbahagia. Matak teu sakabeh nu ceurik sedih. Lamun aya salaki ditinggalkeun ku pamajikanna nangis, pertanyaan saya, itu sedih atau bahagia? Lah, ibu bisa ngajawab sorangan? Ya, taruh heula. Apakah dia itu bersedih karena ditinggalkan oleh istrinya ataukah dia bahagia? Belum tahu kita. Kenapa? Karena air mata yang keluar dari kita itu belum bisa menyimpulkan orang ini sedang bersedih. Makanya Rasul ketika turun hujan beliau menangis. Betul bu, ketika turun hujan beliau menangis. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah katanya, kenapa kau turun hujan menangis? Pikir para sahabat Rasul menangis karena apa? Karena hujan jarang turun di Jazirah Arab. Tapi Rasul menyampaikan, ada 3 hal aku menangis ketika turun hujan. Yang pertama adalah apa? Aku tidak ingin umatku ketika turun hujan diadab seperti umat Nabi Lut dan umat Nabi Nuh. Maka aku menangis kepada Allah agar hujan ini tidak menjadi azab bagi umatku. Tuh, bu tinggal. Nabi mah aya hujan teh ceurik. Urang mah aya hujan teh jol kieu. Sia hujan. Moal ngaji ustadna ge moal datang jol suudon eta teh nya pek teh ustad ge sarua cenah moal ngaji naon jamaahna ge cenah moal datang tungtungna bu ku hujan teh ngaji pere tuh tinggal. Padahal Nabi mah tidak mau ada adab. Yang kedua, kenapa Nabi menangis?
Karena beliau melihat setiap air yang jatuh katanya itu diiringi oleh doa malaikat untuk menurunkan rezeki bagi kita. Makanya ketika turun hujan doanya Allahumma syaiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan hujan yang kena ke tubuh kita ini menjadi manfaat bagi kita. Celak hujannya ka urang teh eta teh Bu sugana jadi rezeki ke urangnya. Mudah-mudahan anu hadir dia ayeuna namanya lungsur hujan sakedap, mudah-mudahan cing jadi gede milik jeung rezeki urang. Mata kaminkeun ulah jo marlong keluar siga nu reuas papanggih jeung hujan teh nya. Hujan jo kabayang we Bu balikna teh riweuh ieu teh, padahal belum tentu geuningan tah didoakeun ku urang eureun sorangan ieu teh buating doa ti ibu jo areureun we. Ya, nomor katilu naon? Karena air hujan dapat mengkiparati dosa kita. Mata kelamun anu gaduh dosa terus kahujanan eta teh tiasa dihampura dosana ku cai hujan. Mata bisi aya nu sok hujanan eta teh buating loba dosa. Ya, salaki urang hujanan wae mangyan hujannya. Oh, buating sia si bapa loba dosa. Naon ceuk Ustaz Ucu sanalmun kalain saeusim kuring. Nabi mengatakan bahwa air hujan bisa saja mengkimparati dosa kita. Mata kelamun budak hujanan tong dicarek sehat eta teh. Cai hujan mah sehat kamu rangkali. Da budak ku hujanan rieut mah lain ku cai hujan. Sabab urang nalika budak ku hujanan sok ieu, ade tong hujanan bisi gering tah eta sebenarnya mah. Anu mau gering mah lain cai hujan, tapi ucapan ibu yang terakhir, ucapan bapak yang terakhir. Ketika turun air hujan lalu kita ngomong tong hujanan gering diaminkeun ku malaikat. Jadi we kena kana awak teh kahujanan gering we budak. Padahal moal insyaallah. Mataku ibu teh kieu ku bapak teh jung hujanan cing sararehat kitu ngadoana. Ya, itulah ibu. Jadi begitu lahir budak ea awas Bu kudu ceurik budak. Sabab lamun kaluar teu ceurik jadi masalah. Kabayang ku ibu begitu bro budak jauh nyerenge hoyong teu. Budak teh Bu keluar di jauh seuri. Alah sia bapak alhamdulillah budak urang mah tingali picaloneun pelawak. Naon kaluarna ge jauh nyerengeh lamun sing kuring jauh reuas atuh Bu budak jauh nyerengehnya. Tidak satupun tidak menangis berbahaya, kemudian dia pun diam berbahaya, apalagi dia tertawa dan tersenyum bahaya. Kenapa? Karena kalau anak selama 10 detik menurut para ahli 10 menit sampai 2 menit dia tidak menangis, ada kemungkinan anak bisa cerebral palsy, anak bisa Down syndrome, anak bisa kemudian apa? Kemudian dia itu Bu bisa terjadi ada apa? Ada gumpalan-gumpalan di otaknya. Jadi budak ceurik teh eta teh Bu nuju bro teh Pak eta teh anugerah. Sabab lamun murang kali teu nangis engke teh bisa jadi sagala aya di murang kali. Matak murang kali kudu nangis lamun kaluar. Down syndrome dari sata. Kemudian cerebral palsy diantaranya dari anak yang tidak menangis itu. Ya, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan bayi itu rata-rata dari dia tidak menangis ketika keluar dari rahimnya. 10 detik tidak menangis, 2 menit tidak menangis, langsung dibawa ke inkubator. Budak dipencet gitu. Jebret, budak ngarah ceurik. Budak ceurik, mayar 3.800.000. Perage ceurik hungkul. Budak geus gedek, cirik wae, pencet garah jempe, cek budak teh serba salah. Hari teu ceurik dipencet ngarah ceurik, hari ceurik wae dipencet ngarah jempe. Matak budak teh lieureun mikiran urang. Ya, ibu, inilah proses kelahiran bayi. Maka tidak ada doa apapun yang diajarkan oleh Nabi untuk bayi yang baru lahir kecuali yang termaktub dalam Quran 2 dan yang ada dalam hadis 1. Lamun murang kali keluar, bro, hiji, ibu, bapak langsung doakan begini. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri syaitonin wa hammatin wa min kulli ainil lamatin. Apalkeun eta gaya doa nu lain Bu iwati Nabi ngajarkeun lamun murang kali kaluar tina patuangan ibuna kalau dia lahir dari rahim ibunya doanya a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri syaitonin wa hammatin wa min kulli ainil lamatin. Satu itu supaya teu kagoda ku setan.
Dari apa? Dari setiap apa yang dia itu lihat nanti ke depannya. Kenapa? Kemarin tahu Pak, kemarin Bu, kasus Citayam ya, Fashion Week itu rata-rata anak-anak yang dia tidak betah di rumah dan tidak betah di masjid, akhirnya betah di jalan. Dalam jangka waktu 3 hari bisa menampung anak-anak di jalanan 1 juta anggota. Budak mah Bu di masjid hesek rek ngariung, tinggal di jalan mah babari. Matak begitu bro, doakeun. A'udzu bikalimatillahi tamah. Ya Allah, mudah-mudahan aku lindungkan anak kami kepada kalimat-kalimat-Mu yang sempurna. Wa min syarri syaitonin wa hammah, dari godaan setan yang mendesak dia, dan wa min kulli ainil lama, dari godaan-godaan air mata ataupun mata yang akan mengarahkan dia semakin negatif. Doakeun gitu. Beres? Oke, dina masa akekah sekitar 7 hari doakan dalam Quran surat Ibrahim. Robbi ja'alni muqimas sholat. Eta apal ibu doana? Sok apalkeun hiji-hiji. Bu, Robbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Hiji dua doana eta. Sok sobi sakali deui. Anu doa surat Ibrahim ayat 40. Hiji dinu hadis a'udzu bikalimatillahi tamah, nu kadua nu ieu ngarah murang kali babari di bawah salat. Ibu bapak teu hese nitah budak salat. Kumaha Nabi Ibrahim begitu bro Ibra ataupun Ismail, begitu bro Ishak, Robbi Ibrahim langsung Robbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Langsung beliau, ya Allah, murang kali jadikan abdi, murang kali anu tiasa ngadegen sholat ya Allah, dan ya Allah terima doa-doa kami. Begitu Ibrahim ayat 40. Ya, satu lagi doanya, yaitu apa? Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ini dalam Quran surat apa? Ali Imran. Sok Bu, 2 tah. Jadi hiji hadis, 2 Quran. Doa nalika murang kalih brol anu tadi dina masa ekah 2 anu tadi. Jadi dalam durasi ekah itu dalam durasi 7 hari, ibu bapak berdoa yang tadi surat Ibrahim 40, kemudian surat Ali Imran itu. Robbi habli ya miladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itu yang kedua. Eta teh dina masa idah, dina masa akekah. Ya, di masa akekah. Nuju brol mah nu tadi, nuju masa akekah mah anu tadi 2 doana teh. Jadi begitu dia pada masa-masa akekah, ibu berdoa, bapak berdoa, 2 aja itu. 2 aja. Kecuali kalau ibu bapak menjenguk orang yang baru melahirkan, doanya yang tadi. Yang a'udzu bikalimatillahi tamah, ada bayi yang baru ya, kemudian ibu jenguk, walaupun baru beberapa hari, sudah beberapa hari tidak masa ekah juga, lalu ibu jenguk dia, a'udzu bikalimatillahi tamah min syarri syaitonin wa hammatin wa min kulli ainil lamatin. Orang yang dititipi anaknya, maka dalam masa proses ikah itu berdoanya 2, Robbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati fataqabbal minnaka sami'ud du'a. Yang itu. Kemudian yang nomor 2 itu Ibrahim 40, surat Ali Imran 35. Sok eta apalkeun. Keun wios punya ieu mah keur saha? Keur incu urang, nya keur budak urang. Kene da urang mah geus moal arorokan deui. Kajabi lamun ibu rek orokan di nu anyar. Bapak bade orokan di nu anyar. Tah doana nu eta. Atos Bu? Beres ya. Kemudian di hari ke-7 nih, di hari ke-7 mulailah kasih nama, cukur rambutnya, kalau ada rezeki sembelih kambing. Kade tong dipencitna budakna. Bisi salah aya nu pada keluar pesantren katanya disembelih anaknya, bukan, disembelih itu kambingnya. Sekali deh Bu, dina dinten ka-7 ya. 1 kasih nama. Yang kedua cukur rambut. Rambutnya dicukur. Yang ketiga kalau ada rezeki sembelih ekah. Itu hari ke-7 persis fi yaumi sabihi, pada hari ke-7. Silahkan itu ibu lakukan. Dia kasih nama yang terbaik. Sinu bi asmaihim fa innahum yud'auna bi asmaihim yaumal qiyamah. Kasih nama yang terbaik karena nanti anak itu akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama yang diberikan oleh kita.
Tapi ayeuna keneh nyiapkeun ngaran teh nu alus keur budak teh nya. Tong anu asa kainget. Nya cing hade ngaran teh, tapi jadi doa. Jadi doa buat anak kita. Ya. Kemudian ini cukur rambutnya. Kalau sebut dicukur rambutnya, engke tos dicukur ditimbang. Nanti boleh ditimbang, lalu nanti timbangannya boleh diganti emas atau perak, nanti disedekahkan pada orang miskin. Dan yang ketiga, menyembelih kambing. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1 kambing. Itu persis di hari ke-7. Persis di hari ke-7. Sok Bu, hiji-hiji heula. Naon margina kudu dinamian. Naon sababna budak kudu di ngaranan. Lan? Kanggo naon di ngaranan? Ibu, boro-boro budak urang wae rek ka hiji tempat ngaranna teh jelas. Nya, bade kamarana duka atuh sia bade ka mana ieu teh. Mun bade kamarana duka sia pokona mah rek ka mana eta ka ditu. Rek ka ditu we cenah cing puguh atuh. Nah, suami saja kalau pergi lalu ditanya oleh kita, Bapak balik ke mana? Duka-duka rek ke mana cenah? Kan teu jelas ka urang jangar, budak ke sarua. Jang sahangaran teh duka, Pak. An ujang sahangaran duka. Efek teh begitu ditaliti teh dina rapotna. Oh, ngaranna teh duka. Ya. Jadi apa nama itu untuk branding, untuk memberikan sebuah identitas kita, dan di akhirat Allah kasih yang itu dipanggil itu sesuai dengan nama kita. Matak ibu lamun aya nu gonta ganti ngaran, engke teh kudu jelas nu mana anu patena. Sabab engke di poe kiamah nu eta nu dipanggilna. Saya udah tulis di buku saya yang kedua, itu tentang pengaruh nama terhadap psikologis anak. Ini sudah ditulis saya. Dan ternyata Pak, nama seseorang itu berpengaruh terhadap psikologis. Matak ngaran kapungkur mah pararonok. Pararonok tapi sarimpel. Budak ayeuna mah ngaranna ge ngabalicat budak ayeuna mah. Sakapeung tong boro-boro ninina jeung akina inung bapahna we poho deui ngaran budak ayeuna. Nya. Saha ngaran teh mak, saha ngaran incu teh duh kasina ustad da ejek kuel kitu cenah. Nah, si kuel gitu. Mun cenah da ngaranna teh kuel gitu. Oh, jadi ngaran budakna teh Ezekiel. Ari di Afrika mah halus Ezekiel, ari di Bandung mah atuh ting naon artina? Oh, eta teh Bu pemain bola cenah. Jadi teu kaop lalajo bola anu ngaran rada halus dipake. Nah, saha cenah ngaran teh cenah? Robert cenah Pak. Aduh, hade Bu ngaran Robert. Ari bapak saha? Koko. Ari di bumi sareng saha? Nya bapak sareng abdi duaan. Atuh ngapoe Koko Robert. Nya. Bukan tidak boleh, tapi sesuaikan dulu. Jadi ngara, jadi doa teh. Ngaran kapungkur mah sarimpel, 2 huruf, 3 huruf, tapi gir hirupna di arah renteng. A, I, I, U, U, O, O. Nya, ngaran sakitu, 3 huruf, Aam, Iim, Oom, Ucu, tinggal 3, tinggal. Ya, tapi ini enteng teh. Naon sababna da? Budak ayeuna digalepan lalir, eta teh keur naon tuh, tinggal yang saha ngaran teh Deni cenah tuh, Deni. Nah, cenah tina naon Deni teh? Mun sanapun bapak Dede, ibu Neni dihijikeun jadi Deni. Budak leuwih ditanya deui, ari ujang saha, ari neng saha? Deti cenah. Nah, Deti, mun sanapun bapak Ade, ibu Tuti dihijikeun Deti. Nu budak ieu lalaki ngahuleng ditanya teh ari ujang saha cenah. Ngahuleng we kieu budak teh ngajawab, ari ujang saha cing teh. Mun cenah sami abdi ge digabungkeun cenah. Ari bapak saha? Bapak teh cenah Abbas, ari ibu Kokom. Oh, dihijikeun jadi Baskom. Pangian budak ieu ngahuleng wae. Nya, da digabungkeun ngaranna Abbas jeung Kokom. Tuh, jadi kayaknya nami digabung-gabung mangga sakaharti we ngarah jadi doa. Saya juga tidak tahu nama saya begitu tanya, "Mak, ari Ucu naon hartina?" Tadina teh narek terakhir Ucu teh. Nu terakhir we Ucu teh cenah. Arep teh orokan deui opat. Jadi we cenah teu jadi tuh. Tapi ngaran anger we teh digentos henteu dugi ka ayeuna Ucu we. Nya, teh aya sugan digentos nang ka dieuna Najmudin. Oh eta orang tua saya tidak sekolah tinggi tapi ngasih nama dukat naon doa. Pak naon Najmudin teh bentang cenah Ucu. Ari di naon agama sugan we cenah Ucu teh jadi bentang agama. Oh eta teu kaharti ku simkuring mati payun. Ayeuna kakara kahartina teh teu sakola tapi jadi doa. Kartos
Ulah pedah dina Quran ngadan teh saha nami teh ikah kadituna ikah musyrikah. Pedah musyrikah Quran teu bisa. Da kudu jelas nya. Ibu doa sebagai ataupun nama sebagai doa bagi kita. Identitas bagi kita itu adanya di nama kita. Dan ibu bapak nanti akan dipanggil di akhirat sesuai nama-nama yang diberikan oleh orang tua kita. Matak tong ngaganti ngaran lamun pamasihan ti sepuh. Ieu Bu punten dongengna. Mun ngaran diganti pamere budak bapak jeung inung si budak teh biasana sok goreng akhlak. Sok aya gini kan. Si budak diganti sorangan ngaranna. Teu pamasihan ibu ramana eta teh saurna sok goreng akhlak. Sabab naon? Boating inungna mah ngadoa unggal poe teh ngaran budakna nu eta ari si budakna ngadoa lain ngaran anu pamere inung bapana. Matak teu kenging ngagentos nami anu pamasihan ibu ramana teu kenging. Wayahna eta mah sabab bisi salah doa. Nya. Keun bae keun bae rada bulan cek urang goreng ge da cek inung urang mah buat cing bapak urang eta teh sae sakitu we. Ya, sampai saya ditawari oleh salah satu stasiun, Ustad boleh katanya apa siaran, Ustad syuting tapi mintasna ganti ngaranna entong Ucu coba gerabu. Naon sababna Ucu mah cenah sunat teuing, tidak ganti ngaran. Kusim kuring teh digugu. Naon sababna? Bisi pun biang lalajo. Nah siga si Ucu ngaranna lain tuh bisi kitu. Nya matak entongkeun we nu aya we. Naon sababna? Da punten Bu, ngaran mah moal pahili rejeki. Hiji eta. Kade. Ngaran sami tapi moal pahili rejeki moal. Dupi Asep sabariji. Da ngagelek atuh di Bandung. Ujang sabariji. Ngagelek Iis. Ngageleknya coba Oom ngagelek loba ngaran nu sararua urang teh gok di eta di mata malahan mah ayeuna aya komunitas anu ngaran sarua ngariung di dinya ngaran Asep aya di komunitas Iis communication disebut teh eta mah Iis kabeh di dinya talaris awakna teh saurna teh Bu kanggo naon ibu cenah ieu ngariung Ustad pahili rezekina teh Bu henteu Asep nu ieu jeung Asep nu ieu rezekina beda. Iis nu ieu jeung Iis nu ieu rezekina beda. Naon sababna? Ngaran sama, rezeki malahan mah beda. Malahan urang sok sakapeung rezeki teh sarua jeung ngaran anu beda. Leres. Sok tinggal ku ibu. Makanya dua, awas Bu. Nama yang sama tidak akan merubah ataupun tidak akan membuat nasib manusia juga sama. Rezeki teh sarua sadayana. Nu kadua nasib jami teh sami sadayana. Tinggal namina Bu, nyaga nama atau nyage namina sami. Nasibna beda-beda. Nu ieu kieu, nu ieu kieu, nu ieu kieu. Naon margina? Dan nasib jeung rezeki teh dipangaruhan ku ngaran. Nang urang mah ngadoa we ka Allah, pasihan nami teh nu sae. Sugan we nasibna sae sakitu we. Nya. Pedah ngaranna selamat Rati Tajong. Anger we kan poti poros mah. Kongko ngaran teh selamat. Tapi anger we Bu ti Tajong heuh da ngaran teh nyelamatkeun nasibna atuh ya. Kemarin ada siapa? Ibu kenal Bapak ya? Ada nama petinju namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz itu artinya apa? Mereka seorang yang gagah, tapi begitu tinju ngagoler keun bae. Nya ge ngaran Abdul Aziz, mode Sarah teh geulis. Jadi di Arab lamun ngaran Sarah eta teh geulisna teh moal aya nu ninggi sakitu we. Di urang aya ngaran Sarah tapi rumeukeun bae da teu ngarobah nasib. Naon sababna? Da ngaran nu eta mah teu ngarobah nasib Bu. Termasuk nanti yang ketiga, nama tidak merubah ajal manusia. Apakah nama Asep, apakah nama Ucu yang sama meninggalnya satu waktu? Tuh beda-beda. Asep nu ieu mah ieu, Asep nu ieu mah poe ieu, ternyata tidak sama. Karena apa Pak? Karena nama yang sama tidak akan membuat ajalnya pun sama. Dan yang terakhir, nama yang sama tidak membuat orang ke surga jeung ka neraka sarua. Nama Muhammad banyak Mas. Siapa yang lebih dulu masuk surga? Rasulullah. Tapi Muhammad yang ini belum tentu masuk surga bareng dengan Nabi. Karena apa? Surga dan neraka pun manusia tidak dipengaruhi oleh nama yang sama. 4 poin yang ibu harus pahami. Kenapa harus kasih nama yang baik? Karena akan mempengaruhi sistem psikologis manusia.
Regreg budak lamun di ngaranan alus karena dirina aya percaya diri, tapi lamun budak di ngaranan goreng kabudakna kadang-kadang teu percaya diri. Makanya ibu kasih ngaran Pak murang kali anu janten doa bagi dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu apa? Cukur rambut. Ya, kita sampai 2:30 ya persiapan untuk sholat asyar. Nggak apa-apa, yang penting ilmu pada hari ini kita dapatkan. Yang kedua cukur rambut. Punten Bu, rambut jami mun pameget sok langkung sakedik tibatan rambut istri. Matak engke dina ekah pameget mah 2, istri mah 1. Engke teh biasana rambut istri jeung pameget sok lobih loba anu istri. Istri mah jumlah rambutna 200.000 helai. Pameget mah jumlah rambutna 135.000 helai. Bilih teu persanten mangga aritung deui sorangan. Pak Ustadz nu leres, lain leres pokoknya mah eta we hasilna. Kenapa? Karena rambut laki-laki itu berbeda dengan rambut perempuan. Rambut perempuan itu mengandung 4 kandungan. 1, rambut perempuan mengandung karbon dioksida. Maka dia tidak akan habis kecuali harus dibakar. Patak lamun istri ngantunkeun rambutna hese hancur. Naon margina, hoyong rambut istri hancur mah kena dibakar. Rambut perempuan karbon dioksidanya seperti rambut laki-laki. Makanya rambut laki-laki dengan rambut perempuan berbeda. Nu istri mah hese seep Bu. Makanya saya pernah ya ada yang meninggal dunia kemudian dibongkar pinggirnya kebetulan mayat perempuan dan ternyata sudah hampir 25 tahun dibongkar teh rambutna aya keneh. Ngagulung we rambutna mah. Seep, awak nama to seep. Naon margina da rambut istri mah benten hancurna kedah diduruk. Kayak geranya nyambung. Istri anu tara nutup aurat digulungkeun rambutna di neraka dialungkeun. Naon margina sabab bakal nu pangheulana kasentuh ku seuneu teh rambut. Awak teh sebelum badan yang lainnya. Matak teh engke kitu tinggal engke teh kadituna teh nyambung. Matak Bu begitu babar gaduh rezeki timang geura sok ngarah ngaringankeun engke di akhirat ya kumaha nu atos atuh lan nu atos mah jaga we ayeuna. 2, karena dia mengandung 4 protein. Rambut istri mah aya proteinan, rambut pameget mah proteinna teu aya teu patos sabeu. Matak dina rambut pameget istri mah sok loba sato. Nya aya kutu, aya kuar, aya lisa, aya kotome. Eta teh dina mastaka awewe mah sagala araya eta teh. Da tara aya apa di lalaki mah kutuan tara aya lisa, tara aya kuar. Di isi mah kuar, kutu, lisa, kotome. Naon margina? Da aya bahan kanggo tuangna. Ada bahan makanannya oleh Allah dikasih. Makanya hampir semua di tempat-tempat perawatan rambut bagi perempuan banyak vitaminnya. Ini vitamin iya, vitamin iya, vitamin iya. Nah sababna lamun teu dirawat engke bakal loba sato nu harirup. Awewe mah. Di dieu teh nyararangsang atuh Bu di dieu teh tah. Nya nararangkod kutu teh. Jeung lisa dikitukeun guruluk isukna geus aya di anu orokan nu anyar. Jeung orokanna teh babari deui nya ditines 5 keluar 20. Cek kutu teh sok sia apa kuat-kuat kan kitu eta teh. Jeung eta teh juga saha nu mere ngaranna ge lisa geura kuar sakapeung sok era ngaran-ngaran budak lisa sieun pahili jeung lisa di dinya. Duh, kenapa? Karena itu dia mengandung protein yang sangat banyak. Laki-laki enggak Pak, enggak ada proteinnya. Dia begitu aja, jaralan, we sok pelakan kutu di kepala laki-laki, enggak akan hidup. Diisi mah pelakan aja, langsung teng, jararadi, harirup di dinya teh, barartah. Alhamdulillah, keun wios teu kudu diprotes. Non margina, eta teh lawang rezeki pikeun nu batur. Tuh tinggal aya pabrik sampo, pabrik pedatok, pabrik ieu non keur obat ieu, keur obat teh nepikeun ka aya kapur ajaib. Kapur ajaib nu dikieukeun teh ka budak dinya ngarah leungit kutuna. Kapur beak kutu ngadon ngalobaan. Tapi dugikeun ka ayeuna teu liren Bu. Dugikeun ka simkuring kantos ngaos di hiji daerah eta mah salemur we ngadamelan sisir kerep bala leunghar ayeuna teh. Bala leunghar salemur ngieunan sisir kerep. Kanggo naon? Kanggo newakan kutu. Eta teh mata ngadoa teh urang dinya mah kumaha sing laloba kutu cenah jelema kitu. Sabab lamun ayeuna teu arayaan berarti sisir kerep moal payu. Tah eta. Jadi nomor 2 itu. Yang ketiga rambut perempuan itu mengandung feromagnetik. Nah,
Dia mengandung karbon dioksida, mengandung karbon ataupun mengandung apa? Mengandung karbon, mengandung protein, dan yang ketiga mengandung feromagnetik. Feromagnetik itu yaitu hormon yang akan menarik seseorang. Lihat, ketika ada orang yang melihat rambut perempuan itu tertarik hatinya. Ningali rambut pamaget mah tinggal. Kabitate. Ibu ningal sok rambut pamaget di nyage di nyage ka salon moal kabita moal istri mah teu kudu bu katinggal kitu hungkul gejo nyeblak kana hate cenah itu rambutna meuni nyeblak tuh tinggal naon margin aya feromagnetik. Saya pernah menerangkan kalau orang diputusin perempuan lalu dia nyeri hati, kalau datang ke dukun supaya si perempuan itu dia bogoh kembali, dia cinta kembali, itu biasanya dukun nyuruh si orang itu mengambil rambut si perempuan itu. Ambil oleh kamu rambutnya, lalu dijampean, terus dijampean isukna jol bogoheun. Nah Ustad kan aya feromagnetik. Feromagnetik itu semacam remote. Kalau digerakkan itu akan mengandung itu. Mata istri mah hebat. Naon margina rambutna wae eta teh bisa dipake neluh. Bade neluh nge eta, bade nyantet nge rambut. Tara aya anu leba anu sumping ka dukun, cek dukun teh, "Bah abdi cenah nyeri hate eta ku si Neng. Kumaha ngarah bogoh deui?" Cek dukun teh, "Cokot ginjalna moal aya." Tapi nu dicanak naon? Rambut. Dan Rasul pernah tersihir dengan rambut, simpul rambut. Itulah hebatnya karena mengandung feromagnetik. Makanya kenapa dianjurkan untuk perempuan ditutup supaya terjaga. Terakhir, rambut perempuan itu melahirkan nilai pahala apabila dia dilindungi oleh dirinya. Mata istri mah teu kengeng dicukur seep upami teu aya masalah, teu kengeng istri mah. Naon margina dilarang ku Nabi hiji digelung ditambihan rambut palsu, nu kadua dicukur botak. Itu nggak boleh. Ya, perempuan itu. Kenapa? Sabab istri mah salembarna ge eta teh jantan pahala. Lalaki mah teh aya. Lalaki mah tinggal 15.000 teh seep jeung kumis dicukur teh. 15.000 eta teh tos seep jeung ieu eta teh. Istri mah henteu 30.000 teh namanya di rebondring. Teu acan semoting, teu acan kuriling, teu acan eta teh. Ya, berarti betul rambut perempuan itu adalah apa? Mahkota. Untuk itu begitu lahir rambut harus dihabiskan. Cukur habis. Tidak boleh ada rambut yang terbawa lahir sampai dia dewasa masih rambut ketika lahir. Saur Nabi seepkeun, cukur habis dia. Puntennya kayak di aos bukuna aya kayak biasana efek tinu rambut anu lahir teu acan dicukur bakal aya efek psikologis kepada anak. Ada. Makanya habiskan dulu di hari ke-7. Begitu. Dan terakhir ibu bapak kalau ada rezeki akekah. Ini hukumnya sunat. Tetapi kalau ada ibu bapak sembelih 1 kambing kalau anak perempuan, sembelih 2 kambing kalau anak laki-laki. Kalau di hari itu sudah tidak ada rezeki, tidak apa-apa. Ibu bapak lewatkan saja. Tetapi kita tetap 2 kasih nama, cukur rambutnya, kalau ada rezeki timbang. Insya Allah. Inilah yang disebut dengan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dia lahir dalam keadaan fitrah. Kalau bayi lahir maka fitrah dia akan datang dan bayi itu mendatangkan rezeki yang berlimpah. Kita begitu orok keluar teh aya nu nyanak lepet, aya nu nyanak ranginang, aya nu nyanak bala-bala keur saha? Lain keur orok, inungna can pati, saha anu ngahekok? Bapakna. Tah eta disebut fitrah. Cimkuring tiasa nyimpulkeun kieu. Lamun hirup hayang gampil saperti orok, sagala kaperluan hirupna dicumponan ku Allah, maka Anda harus bersih seperti bayi. Bayi mah teu loba pikiran, hatena bersih, cukup dia menangis sudah disiapkan rezekinya oleh Allah. Begitupun kita. Nah bet hesewe masalah beres.
aya nu teu bersih dina pikiran jeung hate sakitu. Eta kesimpulanna mah tina orok teh. Ustad abdi teu beres wae ieu teh aya naon? Aya nu teu bersih hate jeung pikiran sakitu we. Mun ibu bapak bersih hate jeung pikiran digampilkeun ku Allah. Sok. Hoyong umroh sadayana bersihkeun pikiran jeung hate, lowongkeun ngadoa ka Allah, bari ikhtiar sok aya. Sadayana hoyong. Hoyong. Punya. Hoyong panjang iswa. Nang harulang siga nu teu percaya nya hoyong panjang iswa hoyong tapi husnul khotimah hoyong tinggal orok geus teu mikiran maot orok mah teu mikiran maot teu sok aya ngobrol kantos jeung orok keur ngahulang kunaon jang mikiran maot teu justru nu mikiran maot mah saha urang da orok mah bersih hate jeung pikiran simpulkeun terakhir ya ti ustadnya. Lamun jelema bersih pikiran jeung hatena maka dia fitrah. Kalau fitrah segala kebutuhan hidupnya sudah disiapkan oleh Allah termasuk dirinya akan masuk surga karena bersih. Tos sakitu we lah eta mata hirup kudu nuturkeun siga orok. Begitu dia jatuh langsung dirawu, begitu dia itu terpleset langsung dirawu, begitu dia nangis langsung dia itu diteteki. Artinya manusia pun sama. Naon sababna urang begitu jatuh tidak langsung dirawu ku Allah sigana anu teu bersih. Mata pelajaran siang ayeuna ngabersihkeun hate jeung ngabersihkeun pikiran seperti orok. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang terbaik. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya mensupport dari sponsor yang hadir pada saat ini, Madinah Travel Haji Madinah Indonesia ya, wisata Madinah Iman Wisata, juga Bio Alpha Clinical, yaitu salah satu produk herbal yang akan membantu kesehatan kita. Silahkan ibu untuk berkonsultasi dan insya Allah rezeki yang ibu titipkan pada hari ini itu pun akan kita sampaikan untuk pesantren holistik dan acara dakwah kita setiap bulan. Sakitu nu tiasa kapihaturnya cekaplah tong lami-lami teuing insyaallah kita tepang deui ibu bapak cing sarehat sadayana panjang yuswa husnul khotimah murang kalina cing saroleh soleha oge rezekina mudah-mudahan berlimpah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.